Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastafun Nabila Nimesari TK 7F. Jaman baheula aya awewe nu kacida beungarna. Rujak ayana beureud di jero beureud dipantau ngalaya di tengah imahna. Hanjakal meditna teu katulung ku orang lembur. Eta awewe teh katelah nyi endit ku medit-meditna. Pagawean awewe eta teh sapopoena ngitung rajak ayana bisi aya nu coceng atau leungit. Unggal poe dan unggal waktu eta teh beuki nambahan rujak ayana nepi ka saguneungan. Tong boro dipake tutulung ka batur dipake sorangan oge ka hayangna mah ulah. Datang hiji mangsa nyaeta aki-aki nu kaciri langleuyeussan. Eta aki-aki teh pok nyarita ka Nyi Endit. Nyi aki nyuhunkeun si piwelas aki sabaraha poe can kakaraban sangu. Nyi Endit mah lain mantak rasa timbul karunya tapi malah balik rasa nyarekan ka aki-aki eta. Aki-aki eta teh diusir ku Nyi Endit sapajodogan. Isukna teh aki-aki eta datang deui. Bari ngilingan Nyi Endit. Sangkan daek tutulung ka nu butuh. Meh bisa tatalangkeun susah tapi hate Nyi Endit masih keneh ngabatu. Sakali deui eta aki-aki teh nu dipikarunya diusir ku Nyi Endit sapajodogan. Katilu kalina eta aki-aki datang deui. Ayeuna mah Nyi Endit sok ngongkon aki-aki di buruan imahna. Dalah iteukna ge keur Nyi Endit mah ngaganggu. Beuki lila cai eta ngaburial, ngagulidag sarta beuki gede. Mimitina ngeueum mumuncangan sarta naek ka nu dada sarta tuluy salaput sirah. Jadi kabehna kakeueum. Eta situk katelah jadi sitebageun deui ti cokot dina ngaranna Nyi Endit. Hapunten bilih abi aya salah atau kalepatan tina cariosan abi. Sakieu wae carita abi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.